Sampurasun para wargi paniismanah di mana we ayana ngalangkungan ieu program manawi ieu tongtonan sing jadi tuntunan sasiereun sabeunyereun urang sami-sami diajar ngalangkungan program paniismanah dumasar kana buku panglenyepan wasiat di YKB Basa Sunda. Danget ayeuna nyandak jejer atanapi judul nyaeta nalika pikiran urang dibuka numutkeun Lukas pasal 24 ayatna nu ke-45. Nanging sateu acana hayu urang nanda ka Gusti nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama dilebet Gusti Yesus Kristus oge Roh Suci anu teu waleh ngobah hirup abdi. Nuhun Gusti abdi sejak nampi pangandika anjeun roti kahirupan kanggo bekal abdi salami kumelenang di alam dunia. Nuhunkeun dituduh ti Roh Suci sangkan abdi tiasa ngartos oge ngalarapkeun dina kehidupan sadidinten. Amin. Pamirsa, judulna nyaeta nalika pikiran urang dibuka. Nah pernah urang ngaos buku atanapi ngadangu hiji bewara, tapi urang sama sekali teu ngartos naon sih maksudna, naon pamaksadanana. Dugikeun ka aya hiji momen, aya hiji waktu anu tiasa ngajelaskeun kalayan jentre jeung jelas. Sapertos lampu anu bray caang dina pikiran urang teh. Naon anu tadina poek mongkleng jadi caang baranang. Dina hal rohani pangalaman ieu teh nyata ayana. Seueur pisan para wargi jalma anu terang jeung uninga kana eusi kitab suci. Tapi henteu sadayana paham jeung ngartos naon maksad jeung eusi beuti amanah pangandika Gusti eta pikeun kahirupan urang. Dugikeun ka akhirna Gusti nyalira anu ngabuka pikiran urang. Para wargi, Gusti Yesus nembongan ka para murid saparantos gugah tina pupusna dina dinten anu katilu. Gusti ngemutkeun ka para murid yen sagala anu ditulis dina kitab suci patali sareng pribadi Gusti Yesus kedah cumpon. Ieu pisan hal anu utami nyaeta pamahaman anu sajati anu sagemlengna soal pangandika Gusti anu teu tiasa dilepaskeun tina karya Gusti Yesus ku anjeun. Hal ieu dicutat dina Injil Lukas pasal 24 ayatna anu ke-45. Anu kieu ungelna. Tidinya anjeunna teh Gusti Yesus mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana kitab suci. Jelas pisan ieu padamelan sareng karya Gusti. Tampa Gusti Yesus ku anjeun para wargi anu ngabuka pikiran urang. Kitab suci mung sakadar kitab sajarah atanapi mung kumpulan ajaran moral wungkul. Nanging nalika Gusti Yesus mintonkeun dirina dina firman, mata rohani urang dibuka bray. Janten tiasa ningal rarancang kasalamatan Allah kalayan jentre cekas jelas. Urang sadayana oge tinangtos kedah nyuhunkeun ka Gusti sangkan anjeunna anu ngabuka pikiran urang nalika urang nuju ngaos atanapi maca kitab suci. Urang ulah mung sakadar uninga ayat-ayat dina kitab suci, tapi saestuna kedah ngartos ketur paham oge ngahirupan pangandika Gusti eta dina kahirupan urang sadidinten. Para wargi di satengahin kahirupan dunya anu beuki maju, teknologi jeung informasi anu tiasa nimbulkeun kabingungan rohani, urang sadaya mereogikeun obor anu nyaangan pikeun uninga kahoyong Gusti dina kahirupan urang teh naon. Para wargi, hayu urang dongkap ka Gusti sinareng hate anu pasrah sumerah kalayan dibarung ku ngadua sangkan anjeunna salawasna ngabuka pikiran urang anu kamanah ku Gusti. Amin. Ayo urang nananda. Gusti Allah Rama nu linggih di sawarga hatur nuhun abdi diemutkeun yen geuningan karya Gusti nyalira anu tiasa ngabuka pikiran abdi sangkan abdi tiasa ngartos oge ngalarapkeun pangandika anjeun dina kehidupan abdi sadidinten. Amin. Awargi
Ayeuna bagian para wargi kanggo nge-share, komen, sangkan program Panismana ieu tiasa lumangsung kalayan oge motivasi sareng oge karya ti para wargi. Atur nuhun, Gusti ngaberkahan, Cagrampes Rahayu.